Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabikeun sim kuring gali pamungkas. Ayeuna kuring bakal mawarta ngeunaan dugaan jaga dibalik Panglima TNI nabik asup ka Amerika Serikat. Wakil Presiden Yusuf Kala kaget ku masalah nu beset Gatot Nurmantio. Panglima TNI nabik asupna Amerika Serikat dina Sabtu 21 Oktober 2017. Jika sempat henteu acan sampai keterangan telep tina masalah. Cenah ngadenge duta AS sempat minta maaf. JK nyangka masalah teh ngan hiji masalah administrasi. Sementara eta di tempat anu sarua, anu Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ngunggulkeun keur berkoordinasi peleri terang cukang lantaran tampikan kedatangan Jenderal Gatot. Manehna ngaharapkeun dina wanci caket diuk masalahna merubah kaayaan caak. Larangan lebet negara pamansam dipika nyaho sajongjonan sarta acan anjeunna indit dina Sabtu 21 Oktober 2017. Gatot Nurmantio serta rombongan dijadwalkan ngapung babak 17.50 WIB kalawan pesawat Emirates Airlines ngaliwatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kapuspen TNI Maijen Wuryanto nyatakan Jenderal Gatot saterusna megatkeun henteu miyos dugi aya wawasan resmi di pihak pamarentah AS. Kumargi eta, TNI nananyakeun alasan pemerintah AS nyaran Jenderal Gatot kanggo lebet. Sakitu warta ti kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.